Baju urang alus teh ul. Alus. Ari topi urang alus teh ul. Alus. Ari celana urang alus teh ul. Alus. Ari senang urang alus teh ul. Alus, tapi percuma. Kunaon kitu? Beget maneh tah ngaruksak segalana. Teng, daripada karasel mah orang boga cerita lucu. Mana kadang ngemoal. Rek. Bener. Tapi teng pas orang nyerita, mana mah cuma nyebutkeun kata-kata nu terakhir anu kurang diceritakeun. Sama model kieu. Aku lagi makan, mana mah cuma nyebutkeun makan hungkul. Siap? Ngerti teu? Ah, babari kitu mah bisa lah. Pada suatu hari, aku pergi ngaburu. Terus aku masuk ke dalam hutan. Tiba-tiba perut aku mules. Langsung aku pergi ke semak-semak. Di situ aku modal. Isukna orang pergi ngaburu deui. Iseng-iseng orang ngecek semak-semak anu kamari orang tempat modal teh. Tapi sialan, tai urang geus eueuh. Urang heran dan dalam hati bertanya-tanya. Saha nu mau tai urang? Tebakan Ayo sok. orang-orang naon anu kakin opat. Orang lumpuh. Salah. Orang aneh. Salah. Orang taluk orang naon atuh? Orang bilang sih kuda, sapi, domba. Arung. Pada suatu hari, aku pergi ngaburu. Ari senal urang alus teh ul. Tinggi Fred. Butut di kitu. Sok,